Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastabi Masrai Hafam Pandiaksa di kelas 10-7 akan membacakan biantara judulna Cinta Kalemah Cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun langkung ti payun hayu urang sanggakan puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci Pangeran urang sadaya Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwah salam sanggakeun salawat miwah salam sanggakeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggakeun ka para sahabatna, ka keluargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Anu dipikahormat Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto sareng jajaran-jajaranna, Bapak Ibu pejabat anu dipikahormat sareng para tamu nu dipikahormat. Sataacana haturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktos sareng kasempatan. Simkuring salaku bawakil ti SMA Negeri Jatinangor ngawadeg di ieu tempat bade sanggakeun ngadugikeun biantara anu ngabantu jajaran Cinta Kalemah Cai. Hadirin anu sami linggih, tangtos urang moal birek kana kecap Cinta Kalemah Cai. Urang teh kudu cinta kalemah cai sabab negara ieu teh hasil ti perjuangan para pahlawan bangsa. Ti jaman dijajah ku Belanda, ku Jepang sareng ku nu sanesna. Jadi arurang teh kudu cinta kalemah cai teh. Ulah nepi perjuanganna teh sia-sia. Di negara urang oge seueur kadaharan anu khas atawa tradisional. Contohna aya nasi liwet anu rasana teh raos pisan. Tah eta contoh kadaharan tradisional ti daerah Jawa Barat. Ayeuna kuring salaku pelajar negara penerus bangsa kudu getol diajar kusabab untuk ngahontal budak generasi emas. Salah sahijina ku cara diajar di sakola. Ulah nepi kuring datang ka sakola kusabab bade katimu rerencangan hungkul. Urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mugi urang tiasa jadi jalema anu guna pikeun bangsa jeung agama. Bisa jadi dudungan anu dipikaraos ku bangsa. Amin ya rabbal alamin. Sekian ti abi. Assalamualaikum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.